Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengawasan anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur tong hilap selalu senantiasa orang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafuur. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah dina dangetan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan, kagampangan, pamahaman Allah Subhanahu wa taala. Tadi urang parantos ngaos Al-Qur'an, mangga ayeuna urang tingali hurufna panjang pondokna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala lana duhakat panjangna eta ngaranna mat ngantabei tapu saru dua harkat aya wa upayahan sarua ngaranna mat lan nun aya tasydid dan digunakan dua harkat eta ngaranna gun li syai'in shin li syai'in aya hamzah na tanwin jer karep nangarepan alif eta ngaranna izhar. In nun aya tasydid gangguna gendai bae dua harkat ni aya iya pae panjang gendai dua harkat eta ngaranna mat ni fa sarua mata bae de bae fa ain fa'ilun ayatan win pes ngarepan huruf dal eta ngaranna ifa za nyebutkan huruf zal makudu za ulah da fa'ilu za najabar nangtung dua harkat tiba eta ngaranna mat tabai zalika goda da na panjang dua harkat eta ngaranna mat man iwad lid tanwin tak sakitu bae heulang tajwid nama lamun kabeh moal kaburung keneh matak moal beres sampai sore ya. Soalnya tos jam 10 kurang saperapat ya kebetulan maka resal tamangga ayeuna urang tingali kana tafsiranana karena ia lebih utama tafsirananya. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Wala taqulanna li syai'in, jang ulah ngomong anjeun kana hiji perkara lamun deuk ngagawean inni fa'ilun zalika goda sanyanyana kaula eta bakal ngagawean jagisu ya. Lamun urang ndek ngagawean naon bae atawa dititah naon bae ulah ngomong kieu ke jagisuk datang ya ka imah kadi siap pasti ke urang bakal datang eta teu meunang nya. Contoh kieu jagisuk ka bumi abdinya muhun siap. Tah eta teh meunang.
kunaon sebabna pakai ayat kapayuna nya teu meunang nya illa ayyasha Allah nya kecuali urang ngucapkeun insya Allah. Ulah ieu kadang-kadang ngomong orangnya ke cenah orang ngajem duit heula 1 juta be. Ya pokoknya pasti bulan hareup mah urang bakal dibayar. Ya, pasti padahal kan ke bulan hareup pasti bakal dibayar. Bakal aya bulan hareup teu dibayar. Nyeri hatena double. Mana doublna? Kahiji dijanjiana nyeri hate nu kadua teu dibayarna. Bener tah? 2 kali. Tama karena orang dilarang. Kunaon sebabna dilarang? Karena orang mah teu aya daya teu aya upaya. Nah, dina oge dijelaskan aili adli syai'in ta'zum alai asyai' ghadan fi ma yastakbilu minaz zaman illa ayyasha Allah illa qailan insyaallah la taqul li syai'in fi halin minan ahwal illa fi halin talbisuka bitalik bil masyiah bi antaqula insyaallah nya ngucapkeun insya karena abdi malamun sok meneng ngariung cenah ke jage sok penting ngariungnya insyaallah mudah-mudahan daya halangan kitu nya ieu dalilna ya ayat Al-Qur'ana nya lamun urang melakukan sesuatu perbuatan aya dalil aya cantelan aya sanad eta urang yakin urang lamun ngucapkeun insyaallah nya ceuk saha ceuk kolot ti baheula eta pasti ragu-ragu teu apal dasar hukumna ada eta urang tos ngaji ayeuna tah beuh ceuk urang geus ngaji ieu dina surat Al-Kahfi teh ayat berat 23 24 cenah ge urang ulang ngucapkeun lamun ngucapkeun pasti lamun urang kira-kira neuk ngagawean bae jagisuk nya tuh di dieu dibejakeun illa ayyashallah insyaallah oh berarti ieu dalilna yakin urang dina jero hate tah nya eta ngaranna melakukan sesuatu berdasarkan ilmu ngaranna lain berdasarkan cokolot baheula ge kan eta maremeng-remeng. Nah kan orang keur minggu kamari no ayat sebelumnya kan tos diwartosan bahwa ketika anu remeng-remeng eta ulah diperdebatkeun nabi dilarang tentang jumlah ashabul kahfi anu di gua anu ngomongkeun 3 4 jeung anjingna anu ngomongkeun 5 genep jeung anjingna anu ngomongkeun 7 karena hal itu sudah berlalu nya artina hal tersebut itu sudah menjadi remeng-remeng walaupun ayat dijelaskan ke Allah eta ulah diperdebatkan. Nah begitupun ketika kita ya, ada sesuatu hal yang remeng-remeng eta ulah sok diperdebatkan karena urangna isin sorangan puguh urang teu nyahonanan sok nyanyahoanan karena urang eleh ku batur urang isin sorangan tah makana dibejakeun supaya orang ulah kaisinan benar tak? Nah iya dalilna ya. Terus iya kunaon sampai kieu baheula ieu nya dijelaskeun di dina tafsirana ieu asbabun nuzulna teh nyaeta nuzilat hazil ayah hina qolatil yahudu li Quraisy saluhu anir ruhi wa an ashabil kahfi wa zil qarnain fasaluhu sallallahu alaihi wasallam faqala utuni ghadan ukhbirukum walam yastathni fa abda alail wahyu hatta syaqqa alaihi wa kadzabat Quraisy. Jadi asbabun nuzulna ieu ayat teh baheula eta kaum Yahudi jeung kaum Quraisy nya eta nanya masalah tentang ruh, masalah tentang ashabul kahfi, masalah tentang Zulkarnain. Ya, eta kan masalah-masalah ruh, masalah ashabul kahfi, masalah Zulkarnain. Kemudian eta si Quraisy teh datang ke Kanjeng Nabi. Lalu ke Kanjeng Nabi kieu. Lamun cek urang teh nanya mah kieu. Usul cek urang teh mah ari ruh terus ashabul kahfi jeung Zulkarnain eta model kumaha sih? Kan waktu itu Nabi belum dapat wahyu. Kemudian Nabi ngajaban kieu, datang bae jagi suka imah ke urang di bejaan. Padahal mah wahyu can datang.
Pas dina sampai jagi isuk wahyuna telat datangna. Wahyuna telat datangna. Pas gitu si Quraisy datang ke Rasul, Nabi teh bisa ngajawab. Lajuna kapanan eta si Quraisy si Yahudi teh ngomong kieu, dasar bohong. Ngomong gitu. Tah tidinya Nabi oge dibejaan ku Allah. Sakitu Nabi jika urang nginjem duit orang kepenting jam duit 10.000 jagisuk dibayarnya. Mun jagisuk, pasti ke isuk-isuk mah barang gitu mah isuk-isuk teu boga duit. Ngomong kumaha coba? Itu pun begitu, bulan. Mohon can aya, iya oke sama. Kan Nabi gitu, can aya jawabanna, iya wahyuna telat datangna. Sedangkan kan Nabi mengajawabanna berdasarkan wahyu. Ya kan? Anu akhir nama pas datang kadinya teh jawaban kumaha jeung dia kalimat janji cenah isuk-isuk diberi jawabanna. Nabi atuh komo urang. Bener teh? Tah, makana Nabi eta menjadi suri tauladan buat urang. Bahkan dina hal ieu lah urang teu meunang ngomong pasti, ngomong siap anu hal-hal anu engke zaman engke masa engke. Eta ulah dilarang. Bisi urang disebutna pembohong. Bisi disebutna tokang goak. Nah, dasar mah golopok, kena bener teh. Cok. Mohon. Terus di nu dijanjianna mah eta pasina manjadi hate. Masalah naon bae eta mah lamun anu kira-kira zaman engke. Nah, pokona meuneu sajam deui tah, 2 jam deui tah, 3 jam deui tah. Pokona mah engke beta mah zaman kahareupna. Nuk sabulan deui, satahun deui tah. Ulah ngomong pasti nya, ulah ngomong naon ngaranna seakan yakin bakal. Tuh ngaranna nu zaman dihareup mah nya sanajan contohna gitu nya anu geus ngajanjian ke cenah tanggal 20 ke urang bayar hutangnya. Tuh itu nan kena cengkeh tangkal kalbasa segala macam laku ke urang dibayar. Kumaha mun meulina teh jadi? Golopok deui bae. Najan urang boga alasan kieu, pukul meulina teh jadi atuh urang teh nyaona naon? Dia janjina kita tanggal 20. Nu meulina teh jadi atuh sabodo amat eta urusan ieu. Tah sehingga disebutana tukang goak, golopok. Tah makana supaya urang ulah disebut tukang goak, ulah disebut golopok nya. Makana urang ngucapkeun lagi insyaallah sugan panjang umur, sugan aya milikna. Contohna kieu deui urang kadang-kadang sok ngaheulaan. Dina masalah kadang-kadang anak sok hayang sakola hayang kuliah. Nya hayang ka kuliah ka anu geus lah ulah jeung urang eueuh duitna. Tah eta ulah. Nu kahiji ulahna mah urang miheulaan pangeran. Anu kadua urang ngedonkeun mental anak. Ngomong nama kieu bae. Atuh insyaallah mudah-mudahan sugan aya milikna, sugan aya rezekina kitu bae. Ulah sampai kieu, muslah ulah da kuliah amat boro-boro kuliah jeung duit ge eueuh. Berarti kan urang miheulaan Allah nya eta teu meunang. Kanjeng Nabi oge saeutik dicerekan ku Allah lewat malaikat Jibril. Ulah ngomong-ngomong gitu deui ngomong siap sanajan Nabi. Nya dikoreksi atuh komo urang meureunang. Nah, jadi sawang solan deui lamun anu berkaitan jeung hal anu engke ulah sampai urang ngomong pasti. Nah, terus wazkur rabbaka jeung kudu inget aranjeun ka pangeran anjeun idza nasita tatkala maneh poho. Contohna kieu, lamun urang poho eta kudu ingat ka pangeran bit tasbihi wal istighfar dengan cara baca tasbih istighfar anu sanesna takbir hamdalah segala macam. Nya lamun urang poho nenden peso astagfirullahaladzim subhanallah walhamdulillah di mana peso. Kunaon urang lamun sok poho eta inget dina salat. Kunaon eta? Urang maca takbir, maca tasbih. Makana urang sok poho, sok ingat. Nah eta. Urang lamun poho aing kabina-bina eta di mana nya peso. Teu maca tasbih, teu maca istighfar, teu maca takbir, teu maca naon. Atuh semakin lupa. Benar kita. Tapi pas waktu urang ngalauduk bismillahirrahmanirrahim dua, segala ngajo tek banget bareng salat urang yang udzur nasyaitonir rajim bismillah. Usolli pada dzul ababat mustaqbil qiblati ada letal
Allahu Akbar. Ih, jadi apa so didinya? Benar toh? Karena orang maca takbir, maca basmalah, istighfar, wadzkur rabbaka, karena orang ingat ka pange eta alasan nama. Makana lamun pohon najan keur teu salat ge maca astagfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di mana dia besok itu. Kage ingat. Pulang mohon abdi oge sama. Sadayana makana diingetan. Mohon makana diingetan wadzkur rabbaka idza nasita. Jeung inget anjeun ka pangeran dengan baca tasbih, baca istighfar, maca nu hade-hade, baca tahmid jeung sabagaina ketika anjeun poho. Nabi diparentahkeun nama mun maneh poho artina poho kunaon ih poho malam heulan pangeran pugu dibejakeun ge lamun can ana ulah sampai ngajanjian can alasana kan malaikat Jibril poho pugu mah lamun poho istighfar astagfirullahaladzim baca subhanallah baca istighfar baca tahmid baca takbir kege bakal ingat terus waqul asa ayyahdiyani rabbil yaqraba min hadza rasyada jeung ucap ku anjeun mungkin kieu asa ayyahdiyani rabbil yaqraba min hadza rasyada tah lamun poho ieu jampena urang lamun nyeunden naon bae poho gitu nyaan ieu doana tah asa ayyahdiyani rabbi terus li aqraba min hadza rasyada sugan bae pangeran abdi nuduhkeun ka abdi kana leuwih deukeut tina ieu beh mana etanya ke diarahkeun nah si abdi ge pernah nenden berkas di mana tanya mana penting deuk dipake kebenaran inget kana ieu lah subhanallah barang keur kieu lah waduh si goreng mah di dinya inget aya dihandapeun sing mah dihandap ranjang aya tah kadang-kadang urang sempoho tanya jadi iya oge jampe lamun poho baca asa ayyahdiyani rabbil yaqraba min hadza rasyada santos baca tasbih baca istighfar bisi urang poho nenden emas nya bisi poho emas 10 gak kadang-kadang lain emas be duit atawa naon bela sok poho nyimpen nah jadi eta nya terus deui nya eta urang ketika aya hal anu berkaitan jeung anu remang-remang sawangsulan deui ulah di radebat ulah dipaributkeun hal-hal anu can pasti nyabunya soalna eta engkena disebutna opak inang ngacoprak eueuh pameunang hal anu teu pasti mah ulah dipaributkeun nya atuh jauh hareuti anjing pugu hal nage teu jelas dipaributkeun atuh yang nyiar naon coba nya jadi dina ayat ieu urang diparentah nya ku Allah marentahna maka nabi karena urang sebagai hambana maka urang kudu ngalakonan hal-hal anu diparentahkeun ku Allah diparentahkeun ku Rasul. Kemudian dina saterusna tu ayat dina nu tadi kurang tarah beres dibaca. Mangga eta mah, endek kufur, endek kafir teu nurut mangga. Endek iman atuh endek naon ngaranna ibadah ka Allah mangga. Ngan lamun anu kufur teu iman pasti balasana oge bakal diasupkeun kana neraka. Tapi lamun anu hade anu nurut kege bakal diasupkeun kana surga. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mudah-mudahan aya manfaatna bila kata-kata kurang sopan yang kon dimaksud dimaklum.